Gara-gara loba HP jadi loba Facebookan. Gara-gara loba HP jadi loba salingkuhan. Jadi loba bener tuh. Gara-gara loba HP jadi banyak inboxan. Gara-gara loba HP rumah tangga acak-acakan. Rumah tangga naudzubillah. Kata kade hati-hati sing pandai-pandai menggunakan media sosial. Dodoja fitnah di akhir zaman semakin loba. Hati-hati. Minum. Nyaho atuh Kang mun dihauskeun kitu atuh da urang ge nyaho. Kabeh ge nyarahon aing teh haus. Ya kembali di ke generasi ka barudak urang. Mending budak urang teh ala kadar Facebookan, ala kadar Instagraman, ala kadar main WhatsApp. Ya Allah, ieu barudak teh geus terbuai suasana ku indahna main Mobile Legend. Lamun geus kacanduan ku games ibu, ya Allah ngaji wegah belajar salat oge. Yang paling membahayakan Kang, budak mending Facebookan ieu geus mencari situs-situs porno, tontonan-tontonan seksual, film-film yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam. Biarpun mereka tidak mencari, tapi iklannya tetap muncul. Naudzubillahi min dzalik Pak. Lamun budak kurang lemah akidahna, dhaful akidah, demi Allah saya katakan, maka barudak bakal nurutan kana eta program. Tungtung nama dulur bakal arti teh disensor aya budak aja. Parabola atuh bah teu ngarti mah parawan jebol ti heula. Nepikeun ka disiniran kieu pan. Karawang tempat berjuang, aduh Cianjur tempat bertempur. Aya parawan zaman sekarang susu bujur sesa batur. Iya amit-amit gilai. Dasya lalaki ge sarwana. Kaci soka kaci kini. Aduh Cipari di Majalengka. Aya pemuda zaman kiwari nini diperkosa nini naudzubillahi min hal seperti ieu teh ibu bapak nu dikhawatirkeun sieun budak-budak urang, sieun turunan urang, sieun anak-anak urang mah. Hati-hati ya, serius ya. Dayus hukumna keur kanu jadi kolot, lamun kolot ngantep budak migawe maksiat. Sedengkeun siksaan pikeun jalma dayus, jangan harapkan ibu jeung bapak hayang lincak surgana Allah. Seungit surga ge umi ku Allah moal dibere. Budak diantep bodoh tina agama, lemah akidana, kadituna tunggul dirarut catang dirempak. Naudzubillah, tungtung nama sagala pamun karotan dipigawe kumanehanana. Dampakna nepi kawani mabok-mabokan, bahkan berani melakukan perjinahan. Catat, maka dosa jinahna bakal ditaplokkeun kanu jadi indung jeung bapakna. Naudzubillahi min ya moal naon ieu rada peures moal naon kana aya naon mah aing bebejahe ka Mang Asep di dieu mah. Mang Asepna eueuh deui. Oh aya aya Mang Asep
Cek Mang Asep teh tenang. Tadi geus ngomong kieu soalna Mang Asep tenang, pokona Arjuna bebas we ceramah di dieu mah, pokona geus disiapkeun rokok saselop tadi ngomong kitu. Tenang bae da cenah balik malilakeun ieu meureun. Oh siap cek teh Kang Asep. Siap. Tuh. Tuh hing cek Kang Asep teh mah teu ngomong kitu, ah ngabejaan nih. Henteu Kang Asep heureuy campur heureuy mah. Heureuy sanes nyindiran, sanes ngabejaan. Oh tuh da Arjuna Kang Asep mah teu biasa kitu, mun teu biasa biasakeun. Kembali ke lab. Terus kudu kumaha tuh solusina ye? Sangkan generasi mempunyai akhlakul karimah, bahkan indung jeung bapana ge hayang jadi soleh jeung solihah. Pingin tahu jawabannya? Pingin tahu jawabannya? Kita simak bareng-bareng baca sholawat dulu berjamaah. Siap? Oh, siap bantuan aing. Siap. Bisa dipotong gaji sing bener. Sallu ala Muhammad. Saduna fi dunya wajuna fil ukhra. Barek kopi atuh leuleus kitu nakol naga aing. Kang Asep anak buah teh leuleuseun penting. Siap. Sing halus. Salawatan tapi bareng-barengnya leuleus harunya. Saduna fi dunya uduna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fi dunya uduna fil ukhra bi khadijatal salawat. Allah Allah. Fazuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fid dunya fazuna bil ukhra bi khadijatal